Kencangan kieu ternyata saya oke kanu motor teh sugan teh gampang. Cuyo. Naon mana yo? Hah? Anyar motor. Motor anyar Oh, anyar atuh tinggal ieu mah. Si Jagur diarana oge. Tapi naha orang meninggal itu asa kokosehan ini mah kan itu lain ditaekkan. Emang sepeda didorong. Akan orang teh diajar, emang ngaledek wae ka aing euy. Zaman kiwari itu bisa kanu motor, aduh cemen pisan Ah, ngaledek wae lah euy. Emang mana bisa gitu kanu motor? Ini diajar atuh. Sok pengajarkeun urang. Iya, carana mah haling ra. Oh, ya kieu teu bisa kanu motor nyarakeun pisan kumaha payu ka awewe atuh. Sok atuh. Yo, pake. Iya, ayo diajar motor kieu teu bisa. Sok naik yo. Belajar motor wae teu bisa. Ini ayo atuh sok. Lah, bener ya? Bener atuh. Ayo atuh. Kan maneh ketang rek diajar motor lagi. Oh, heueuh. Maneh nu make atuh. Sok atuh. Sok, tah kitu. Tah. Belokeun, sok belokeun heula. Belokeun ka mana? Iya, muter. Lah. Buru, oh bener kieu euy, sok buru. Mane naik kurang didorong buru. Oh, tah. Bener bisa. Bener. Alhamdulillah won, ayeuna urang bisa Won teh atuh. Tah kitu atuh aya diajar motor juga kitu. Jadi urang bisa kukelilingan di Bandung teh. Tapi omat isuknya Naon? antar urang ka Garut jiga bieu. We.